Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Arin Takiati kelas MIPA 2. Abdi bade ngabacakeun dongeng nu judulna Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan, keur ngararap ka handap manehna teu saledat. Luk rak-rak kana cai, hadena caina rada nganyebe peleba dina mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah, maneh mah teu bisaeun. Sirem gegeroan, tulung, ieu kuring rek dikeleureub tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindetan dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sirem gegeroan menta tulung. Barang ngaret ka handap, katenjaeun sirem keur kekosehan. Japati karunyeun galeber hiber bari ngagegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka heurepan sirem. Sirem tuluy mentang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus ngaleupaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindetan dieu dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabenaran aya di handeupan tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempengna ka teuyepan. Teu talangke dieu buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngahaweros ka manehna. Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang badilna. Teu lila Japati buru-buru galeber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, nuhun pisan sakadang sirem. Kuring geus ditulungan ku anjeun, lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kawajiban sararea. Dulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu lalakuan sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Kasih.